Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bayana. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi beres nyungsi bagian anu ke-50 hiji dina neraskeun jujutan carita anu katunda dina judul Jakarana. Sakumaha nu kantos dipaluruh naskah ieu carita karangan Ambu Ros dina bagian anu ke-50 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam Kipeuting nyatana di lembur Cimanuk khususna ka Bapak Ihin alias korban harampog teh harita teh di kelaporan ka Pak Ici atawa Pak Polisi Desa teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lejenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-samipan Bandungan kusadayana namun kadahila like, subscribe, komen jeung loncengna toe nya. Demi kamajengan Mang dina mangsana ngamumulai budaya Sunda. Kumaha atuh lejenganana mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana. Kaayaan alam keur harengheng nu lumangsung di lembur Cimanuk. Mangsa alam harita teh bekelilah beki peuting bae bereh atuh aya hiji tantungan jalma geus kolot horeng si mana horeng si Abah Ihin korban garong teh atuh harita jeuk laporan cenah ka Pak Ici tekung sirilah atuh harita geus jonghok jeung Pak Ici pok atuh Pak Ici harita neuteuk ka si Abah sabab teu ngarti peuting-peuting si Abah betnya mah ka dirina. Aya naon we teh Abah Ihin mun dibangun anu daria pisan terus terang we kuring mah yeuh jadi leuwas nempo Abah Ihin ka dieu teh. Nyata tuh Pak Ici hapura Abah teh lain rek maksud ngareurewas da puguh Abah mah geus ngalaman reuwas ti tadi keneh. Uluh. Harita atuh Pak Ici mun reuwas. Ya naon atuh? Gancang ngomongkeun ka kuring atuh, bayin. Puguh atuh Pak Ici. Abah teh kacilakaan Pak Ici. Astagfirullahaladzim. Da kali kacilakaan kunaon dari Abah Ihin atuh. Sok gancang ngomongkeun. Cek Pak Ici harita bedejeg neuteuk atuh ka Abah Ihin. Derek-dek atuh harita sakedeung Abah Ihin teh ngadongengkeun naon rupa nu kaalaman peuting eta. Tina ngeunaan kagarongan teh. Barabat ku Abah Ihin didongengkeun bari jeung nangtung harita teh mung asup sabab cenah moal lila cicing jadinya. Tah kitu kajadian di imah Abah teh Pak Ici. Tapi ayeuna mah aduh demadana teh geus aradenit. Astagfirullahaladzim. Lamun kitu mah teu bisa diantep atuh. Da sok abdi kudu gancang diudag lamun kitu mah euy. Ceuk Pak Ici harita.
malah keur kitu teh seleungna atuh jang jakarana harita nyamperkeun pok harita. Punten Abah, kinten-kinten aya sabaraha urang eta garong teh? Cek jang jaka neuteub ka si Abah Ihin. Pok si Abah Ihin harita ngajawab, "Ya, lamun teu salah mah ujang, mun teu salah ngitung kitu. Aya kana 5 mangkeluk mah maranehna teh." Leng atuh jakarana sakedapan mah ngaulang barang ras inget kana jumlah jeung anu diongengkeun ku si Abah bieu. Moal salah deui ras inget jang jaka teh kasih Oden ketut baturna. Nya ukur sakitu jang jaka teh geus teu bae boga sangkaan. Lamun anu ngagarong ka lembur Cimanuk ayeuna teh geus pasti lain garong anu sejen. Dumasar kana hal eta pok atuh jang jaka harita teh. Upami kitu mah atuh Pak Ici eta garong teh kedah enga-enga diudag beli kabujang kabur kadu jauh. Atanapi tiasa bae lamun maranehna atuh ngagarong deui di bumi anu sanesna. Tah kumaha kitu abdi ayeuna kene atuh bade ngudag ti payun bilih si garong teu kasusul. Ceuk jang jaka ngomongna kitu teh can oge dibalasan harita ku Pak Ici. Ke nunggu jawaban itu harita kena belesat atuh harita. Jang jakarana lumpat mendinga belesat lompatna tarik pisan. Atuh sakabeh nu aya jadinya meuni molongo teu kaharti. Nempo kelakuan kitu puguh we meuni maroloho lantaran ngarasa heran tur aneh. Aya jama lumpatna mendingan sakolepat dina waktu anu sakicep geus jauh ninggalkeun eta tempat. Sakedapan mah atuh harita Bapak Ici teh ngahulang we Allah. Nah, bat bisa kitu eta budak ngora matak heran lumpat atawa ngaleungit teh daso. Ceuk Pak Ici bari ngareret ka jang daso. Teu kudu heran. Pak Ici mata kitu oge bisaan we meureun budak ngora eta mah. Nya sok atuh jang daso gancang-gancang tatah kokok takokoh teh. Sok sing tarik we ngadah batur-batur hararudang sina kumpul langsung ka dieu. Mangga atuh siapa Ici? Ceuk jang daso. Bari jeung harita kene oge terus turun teu imah. Bapak Ici malah harita satengah lumpat nuru atuh ka tempat rona atau pos rona. Tekung selila harita geus kadenge. Batur-batur arudang, batur-batur arudang, woi, hudang tanghe hudang, aya kajadian. Sedengkeun anu diimah harita teh khusus Bapak Ici, harita paparentah kanu araya di dinya we sangkan mari lungudag cenah. Kana eta bangsat malahan mah teh madentahna kokol oge ka Mang Daso nu maksudna ngarah batur salmurna hararudang kabeh terus atuh harita kene kokoder ditako ku Daso meuni ngelontrung jeung ayun-ayunan ngahaja ditarikeun ngarah kadenge ku balarea cenah atuh teh kungsi lila oge atuh pencengis burudul we loba jalma kabeh jujo daratang muru ka pos ronda malah aya nu ka imahna Pak Ici sagarupa terus ngagarimbung atuh celitanya jeung baturna. Sadengkeun si Abah Ihin harita nu tadi mere laporan geus rengseh mah harta kene terus atuh gagancangan ngingkig balik teu bilung udah garong.
Ari sabab ingat kasih ambu nu ali jadi pamajikanana anu camperwo nu ngadagoan di imah sosoranganan. Batur deui. Komo atuh harita si Abah Ihin. Dages kolot jadi moal boga cukup tenaga lamun sukudu milu ngudag bangsat mah. Ari Bapak Ici harita teh harita alias Pak Tua. Harita teh meurikeun kacuh cih paparentah ka batur-baturna anu aya. Jang daso abi pingpin anu ngudag teh euy bagi dua anu sawareh leumpang jalan wetan. Mun terus maju ngidul. Naon sabab da Bapak? Sabab tadi euy aya anu nempok cenah aya sababaraha urang jalma anu ngaleut maju ka dinya tah geus pasti eta rombongan garong. Tah anu sawarehna deui milu jeung kuring ieu leumpang maju ngulon mapay sisi susukan anu engke berasna ka sisi lemur belah ti kidul. Ngarah lamun si garong lalumpat bisa kapegat ku urang di dinya. Itu cenah pokpokanana Pak Ici. Ngomongna bari jeung tanyak tunjuk harita teh. Yalah ras pisan beres Pak Ici. Ayolah, bantu. Siap. Ayo, ini, buru. Tembana Mang Daso harita marentah. Geus teu sabar hayang gara-gara indit mudah-mudah garong bisikap buru jauh manten tah. Cenah bring atuh legedeut sarea arinit. Sawareh nuturkeun Bapak Tua kampung alias Pak Ici, sawareh deui mah nuturkeun ka Mang Daso. Sararea atuh harita sayaga jeung iatna bari jeung mawa pakarang sawang-sawangan. Dua rombongan anu papisah lalu empang menikeun ka ngageredik sumanget pisan. Sora dampal suku blubleg patinggar bling. Bangsa alam harita teh beuki peuting sora jangkrik jeung gaang reang di sarada. Sora manuk buuk patembalan jeung cihcir. Kaayaan alam peuting harita di lembur Cimanuk mah ngadadak jadi geumreung jadi keueung. Jiga ayaan kila-kila goreng anu bakal kajadian. Komo sakapun sok kadenge sora anjing anu babawung ti jauhna malawung weh mata keueung. Ditema ku sora Korea anu pating koceak beuki nambahan loang jeung hariwang. Tuna aleutan anu dua ayeuna urang tuturkeun lampahan Jang Rana tea alias Jang Jakarana. Jang Jakarana anu tadi geus ngablesat lumpat ninggalkeun lembur nu katalah Cimanuk. Pangheulana pisan geus anjog ka hiji patempatan nu rada anggang jeung tiiseun. Kareng atuh hadita lumpatna eureun terus ngajajan tenang tung bari jeung nitenan kaayaan lebah dinya. Meunang sawatara waktu mah eueuh kajadianna naon, tapi teu kungsi lelah kadenge atuh ti belah kidul aya sora-sora saurang awewe anu ngajerit deui menta tulung. Atuh puguh we Jang Jakarana teh meulikeun ka ngagebeg terus ngadedengekeun heula atuh eta sora. Samalah celina oge atuh meni rancung-rancung hayang jelas tur eces nah hati belah mana datang eta sora. Nya atusan geus jelas mah sorana datang ti belah kidul. Belah kidul ya. Pelesat atuh harita. Kadenge ngablerat muru ka kidul. Sora tantungan awewe anu ngajejerit harita menta tulung. Nya puguh we atuh Jang Jakarana teh. Munikeun ka ngagebeg turut atuh ngadedengekeun deui eta sora. Samalah celina oge meni rancung-rancung hayang eces cenah. Nah, di mana tempatna anu sabenerna? Lamun teu salah bayeuh nurutkeun panggil aing, sora anu ngajerit teh datang ti lebah dieu ieu. Keun sia ku aing, moal waka digaruahkeun sia meuni oge diintip heula ku aing. Ceuk berentesning hatena Jang Jaka. Tapi ari panon mah telesot-lesot mencrong ka hareup.
Tekung selila di jero imah teh kadenge aya sora anu brug-breg jeung pati ngaraket. Samalah mah kadenge aya sora saurang awewe atuh jeung lalaki anu keur humarurung bari jeung ampun-ampunan. Sabot keur kitu ngang kadenge aya sora jalma anu ngomong bari jeung sasentak senger. Sentak benger atuh tayalian iwati si Juha. Hahaha. Nyaku silaing baca kadewe ke mah montong coba-coba ngalawan sia. Dah apan kitu ayeuna karasana ku tulang bohong sia duan. Nah hanya akana barang, nya akan nyawa. Lamun ngagugu kana kahayang aing sia duaan teh moal disiksa kieu. Ayeuna masuk awak ripu banda arek digadag saku aing. Hahaha. Da kitu pisan atuh mangkaluk belagung mah kudu disiksa heula kakara weh daek mikeun bandana nya Juha. Heuh. Ayo sia, urang init lah, geus antep lah. Geus hasil ieu urang mah. Kitu ceuk si Juha ka baturna nu katelah si Obed. Omongan eta kulantaran tarik. Omongan di jero imah kabeh oge kadenge kalawan jelas ku Jang Jakarana anu harita keur ngintip di luarin eta imah. Tetela teh salah. Sangkaan aing teh tetela geuningan maranehna komplotan si Oden. Keun awas ya ku aing. Mun eueuh pisan kakapok si abong kena loba hampura. Karek eueuh bisa minggu an tukang ngariweuhkeun lemur Sindang Sari. Ayeuna geus ger deui wae. Setan sugan mah. Sabut Jang Jaka keur gegeredang kitu. Jelung-jelung harita. Aya sabaraha urang jalma anu jelung jeung kaluar ti jero imah. Jalana ngaluar ngaluncatan jandela. Nya anu tidak oge marehna ayeuna mah atuh geus aya di luarin eta imah. Breh atuh harita katempo ku Jang Jakarana aya sababaraha urang geuning lobaan jalma anu pating juringkang teh rek ninggalkeun eta tempat. Tapi Jakarana anu ti tadi geus sayaga di dinya. Teu micinan waktu harita ken og diceleng luncat ka hareupeunana. Terus atuh harita nangtung ngapedega ngahalangan jajalanan. Heh. Betul ka ini sia bangsat. Tuwa ka ini sia. Nampo jajalaneun maranehna atuh anu halangan. Atuh si Juha jeung wadia baladna menikeun ke ngaranjung. Komo bari jeung ngadenge kana sorana mah. Anu moal samar deui yen eta sora teh musuhna teh. Rep atuh harita sarerea panonna atuh ngareret ka Jang Jakarana anu harita keur nangtung ajeg jeung ngabedega. Geuning si laing deui bae anu ngahalangan jajalanan aing teh. Meniku eueuh pisan kabosen. Sia anu eueuh kabosen mah si goblok. Oh, da kuring mah teu nutur-nutur si laing kaparengan we sia teh panggih deui di dieu. Mangga sia. Montong lo babacor sia. Ayo urang podaran ku sia ria. Hari sia unggal pangitin anger we ngomong dengan hayang modaran ka aing teh. Tapi nepi ka ayeuna acan kene wae atuh irah atuh rek modaran aing teh. Setan sia. Nyaha apa ti mana sia ngaran dewek Oden? Jurig. Sorry. Dasar belagung apan cek batur si laing ngaran sia teh. Ngaran sia teh Oden. Ya syukur sia. Aing geus nyaho mah kadengaran aing. Ya, jelung atuh si Oden harita luncat kalawan terbo omong di ari sabab manehna atuh geus ngarasa jingkel lantaran unggal bantrok jeung Jakarana teh pihak manehna we nu sok eleh bae teh. Terus atuh sakilat dubrukeun awakna hadta ka Jang Jakarana berjingayunkeun atuh peureub deukna ngarah kana palip pisan. Tapi edas Jang Jakarana oge atuh sakilat ngagilkeun sirahna gigir hiu keplos puguh we atuh si Oden teh awakna harita rada nolonyong kabawa ku tanaga sorangan. Sabot keur kitu sok Jang Rana harita ieu ayunkeun dipake ngareng ka suku si Oden. Kesebelas ya gelo. Ngepikeun ka ngahitutan maneh nanaonan atis ari sia atuh nyewak bangkong sia ti Oden. Ngadenge kitu si Oden anu geus ambok ti tadi kene teu nembalan. Kalaka serepet manehna atuh harita ngalegas bedogna langsung. Ya, sel atuh darajang deui ka Jang Jakarana. Bedog disebetkeun kana cangking Jakarana nu jadi musuhna. Tapi Jakarana ngagilkeun awakna saeutik nyodokkeun ileungeun anu katuh atuh kana angen si Oden. Yuk. Berat ditaktis kuleun kenca. Tapi edas teu cukup ku kitu bae Jakarana sakilat ngabelesur rek jejak gaduh musuh. Tapi edas si Oden oge waspada tur iatna harita mah.
Jilong atuh harita luncat meni luhur sia kaplos dua nanapan raja ngahakan angin ti barang hakan pisan jakarana mundung ka tukang dua lengkah bari jeung nyarpet harta kene oge ngalugas bedog pikeun ngalayanan bedogna si Oden sabrut atuh harita ayeuna mah jakarana anu miheulaan rajang ka si Oden bedog disabetkeun atuh deuk migas beuheung si Oden tapi si Oden oge atuh harita rancingeus sarabat atuh datang langsung ditakis ku si Oden aduh sia hampir aing bonang sia jurig teh si Oden harita kukulutus bulan terang kembang seuneu dipikeun ka ngaburicak yang jakarana harita teh teu mere lolongkrang itu ieu hiu atuh bedogna ngulawit ka hanap anu maksudna mah arek nyabet bincurang atuh pogo si Oden teh merikeun ka ngaranjung tapi manehna oge rikat atuh yang ngajengkatkeun bari ngajengkat bari jeung nakis deui atuh ku bedog hiu berentrang atuh daek teu daek bantrok deui bae dua pakarang harita merikeun ka ngaburicak kembang seuneu muncrat jiga tadi we jilang si Oden mundur harita ambakan narenghap ranjung hatena panas asa diduruk lantaran ayeuna mah beuki jelas musuh sok sanajan nya umurna ngora keneh tapi edas pangabisana teu bisa dianggap enteng samalah mah manehna anu ampir kateteran edan ya nah sia teh mun aya kuring hasing-has teuing sia kunyuk murus ya lain hasil lain we atuh anu eueuh ka betus cik sing bener atuh ai gelut teh somong sia dasar bebenyit mangkawara nyempo kejadian kitu baladna anu keur ngalalajuanan puguh harita teh kabeh oge ngarasa jengkel keleuweuh atuh si Juha harita teh merek parentah ka baturna sangkan nyerang babarengan oh batur yo ya diop ayo bareng euy tong diantep dah mangkluk sahulu cek si Juha marentah kana buahna nya barang ngadenge parentah kitu ti si Juha mah teh julung-jeleng si Keling si Obed harita langsung ngagajleng ka hareupeun jakarana terus sakilat atuh ngalugas bedogna sewang-sewangan benar euy urang cangkalak aku sare ayo piraku urang limaan atuh teu mampu nyangkalak mangkluk hiji sorry sia meni eueuh ku ka era nya ieu mangkluk manya nawak jelema saurang atuh kudu kulimaan gading koplotan rampok siluman belang teh kawanina dengan ukur ngoroyok we mantang loba omong sia monyet rok aya sia urang sok gerak penting ieu sia bakal modar ku aing ha ya mageus lah ling mentong diajak ngabacot wae lah sok serang ya urang harita kene si Obed sakilang ngajunkeun bedogna arek dipake narok sirah jang jakarana cenah bedog sorana ngahiung bangbaraan tapi edas jang jakarana oge atuh cicicingeun harita keneh lap atuh ngalakukeun sirahna hiu keplos sabetan bedogna milepas ti barang hakan sabot keur kitu seak atuh bedog si Odet harita kene oge nyuruk rek dipake nojos ka kemplong jang jakarana tapi edas jakarana oge atuh harita rekat ngagiwarkeun ka gigir bari jeung nakis bedog si Obed belentrang atuh harita awor dua bedog atuh harita diadu sabot keur kitu atuh jeleng atuh harita kene oge si Dodeng kiwari anu luncat bari ngagurok sorana tarikan garuan bedog ngolepat ti gigir ngarah kana cangkeng atuh puguh we harita kene atuh jang jakarana oge bening ngaranjung lantaran karek oge atuh bisa micen panarajang anu hiji ayeuna bedog geus datang deui dina musuh nu kadua ngolepat datangna sakilat atuh harita keneh ngajuralikeun awakna jakarana teh jurali jeleg yang jakarana nangtung rada anggang ti musuhna duh sia ampir aing ieu sakedapan atuh jang jakarana harita renghap ranjung reuwas kareudeuhnakeun ampir-ampiran beunang ku bedog musuh napas ngahegak tapi nya rokaya si Obed oge atuh jeung si Keling harita geus maju deui narajang bedogna nyurumu pating hayung bangbaraan matak gandeng nya atuh daek teu daek jang jakarana terus mapag serangan bedog musuhna ditakis ku bedog deui belentrang urang yo ya sok sia
maju sia. Aing. Jeleng si Dodeng luncat. Bari nyabetkeun eta bedog da hiu belentrang nya atuh geus teu bisa dihalangan deui. Anu tarung beuki ragot jakarana tarung ngalawan 3 urang. Ari si Dodet harita jeung si Juha marena menempokeun we di sisi bari jeung tatan-tatan neangan lorong kerang anu hade. Monar sia. Tara kuluna euy. Tara kuluna. Cek si Odet harita. Teu kudu loba omong sia, teu kudu loba bacot jeung aing mah. Da aing mah moal sieun ku pae. Sok, hiak cilung atuh harita. Jakarana atur luncat soran tarung harita kadenge mata ketir. Sora bedog anu pabentar jeung bedog boyo ni pating belentrang mata kelinu. Pating buricak atuh ngabijilkeun kembang seuneu. Muncrat pisan kacirina teh estuni mata ketir mata kereuwas kareureunakeun. Sakilatnya angan poekna alam peuting eta cahaya tapak bedog atuh harita. Sabot keragot kitu jorela tatujang cileng harita teh. Ka tengah pakalangan aya saurang jalma anu luncat bari jeung ngaheumbatkeun bedogna. Dipake nakis bedog si Keling anu rek nigas tak-tak jakarana. Ya nyapuguh we atuh harita si Keling meni ngarengkong sarta narik deui bedogna ka tukang. Si Keling terus mundur 2 lengkah lobana bari jeung nyedikeun kanu anyar datang. Sok sanajan kaayaan di dinya teh pati caang. Nan ukur kitu we kacaangan ku lantera anu digantungkeun di panyaweran eta hiji imah. Cukup awas sakitu mah. Bisa sidik tur jelas atuh kanu aya nu hareupeun harita nu tetela geuning nu datang teh nyiwayan. Da puguh we atuh harita si Keling teh meuni kaget teu nyangka. Nah hanya mayang bet aya di lembur eta. Samalah anu kaget atuh lain ngan ukur si Keling bungkul. Sok sanajan si Juha jeung baturna oge pating polohok ngarasa kaget. Jeleng-jeleng atuh harita si Odet jeung si Dodeng. Harita mararundur heula sakedeung ka tukang. Sakapeung atuh panonna mencrong kana beungeutna Nyi Mayang. Sabalikna Nyi Mayang oge harita atuh mencrong ka si Dodeng jeung batur-baturna nu keur narantung hareupeun. Keur kitu teh pok atuh si Dodeng harita kadenge ngomong ditujukeun ka Nyi Mayang. Nyai, hei, Nyi Mayang. Nah ieu teh Nyi Mayang teh kitu nya. Pidaku si lain geus poho deui kaing. Eta ngomong. Akang mah teu poho ngan ya heran we. Heran kunaon sia? Geuning nyai teh bet aya di dieu. Kumaha aing teh kudu heran sia jeung teu kudu hayang nyaho geus larupa sia urusan aing. Di mana we aya kawas jagat si lain wae. Nyai, nah geuning kudu siga kenasar ieu komplotan garong. Cek jakarana harita. Nya ngareret bari jeung tumanya kitu. Ari Nyi Mayang harita teh atuh hareudah ngahulang menang pada nya kitu ti jakarana teh. Sabab ngerasa bingung teu mengitungtung susah nu taya hinggana. Kumaha lamun si manehna kanyahoan ku jakarana yen manehna teh anak jadu garong Badrowi nu jadi dedengkot garong. Tapi Nyi Mayang teh cukup gugup gajang atuh harita. Ngawalon kana pananya jangan jaka tadi. Sumuhun abdi mah tos kana pisan sareng maranehna teh Kang nanging cariosan nama panjang keun sageus engke kami aya waktu tos ku abdi dipedarkeun. Sabot kitu serong-serong atuh si Odet jeung si Juha nyamperkeun ka Nyi Mayang. Nyai, tong pipiluan mending oge sok. Buru ka sisi lah. Geun urusan urang mah engke urang rengsekeun. Sanggeus beres modaran si kunyuk rabun yeuh. Cek si Juha ngomong kitu nyebut kunyuk rawun harita kajang jakarana anu dimaksud. Ngadenge kekecapan kitu si Juha pok atuh harita Nyi Mayang. Mangga si Juha biraeureunna kagawean ngagarong teh sia. Mentong hayang nyieun bae kariuhan di lemur batur. Sok gancang sakaditu geran nyararingkah tapi tunah heula tah. Eta babawaan kukuring arek dipasrahkeun deui kana bogana. Lamun kuring mung masrahkeun arek kumaha? Nya atuh mentong nyalahkeun ka kuring we lamun si lain atuh ngahalang-halangan pagawean. Kahalangan pagawean aing mah sia. Cek aing kudu tuna, Sekali tuna tetep tuna. Hampura Nyai.
Akang moal bisa nurut kana kahayang Nyai lamun kitu mah. Nya lamun kitu mah tuh kapaksa bae urang teh bakal ditotama adu hareupan. Menok sari sajuha. Nyai, lamun kitu mah ngabelaan musuh atuh Nyai teh. Kade, sing inget saha atuh ari Nyai teh. Gane sia monyet. Teh kudu loba bacot sia jeung aing mah sia Oden. Nyi Mayang harita nyantah ka si Oden. Samalah bari jeung ngolotot oge panonna lantaran sieun. Lamun Jakkarana bakal nyahueun yen manehna teh sebenarna mah anak jadu garong. Sangka Nyi Mayang memang teu salah. Sabab sakabeh omongan Nyi Mayang jeung si Oden ka Bandungan jelas ku Jang Jaka ge. Ngan puguh we atuh. Hatena jadi ngarasa penasaran hayang nyaho naha saha atuh ari Nyi Mayang nu sabenerna. Ya, Nyai, tetela geuning Nyai teh nya ayeuna mah jadi mihak ka musuh geuningan. Mentang gagabah sia nyungur teh sia teh Oden. Aing mah sia teu ngarasa mihak ka musuh ya. Da aing mah ngalakukeun kieu teh ngabelaan bebeneran tur yakin dina benerna. Jeung da ida kuring mah teu ngarasa memusuhan jeung sasaha oge. Menok sori sajuha. Kawas kasep sia uluh. Nebikeun ka daki-daki nangahina ka aing. Geus we atulah kitulah. Kitu-kitu heug lah teh kudu loba catur. Sok atuh ayeuna mah Nyai he. Lamun heueuh mareka halangan kana jalan akang di tayah bayana. Ngan ulah nyalahkeun lamun ceuk akang sabatur-batur. Engke nganyilakakeun ka Nyai. Si Juha atuh geus loba ngajak ngomong deui ka Nyi Maria teh. Nyi Mayang teh. Harita kene terus atuh mere parentah ka batur-baturna sangkan yang kalak Nyi Mayang we jeung Jakkarana cenah. Mendingeunah tugasna teh kitu jiga nu heueuh. Nya nempo kitu mah atuh Jang Jaka oge geus sayaga deui. Rek nuruskeun hanca tarung nu tadi katunda. Batu-batu, ya cob ya. Sok maju euy. Geus teu kudu di jeung teu kudu asa-asa deui. Kajenting anak saha pokona mah. Podaran perenkeun kabeh. Cacap ngomong kitu syok atuh harita. Si Juha mimiting kirimkeun panarajang ka musuhna. Anu disarang ku si Juha mata yalian iwati Jakkarana we. Nya atuh ari geus dimimitian kitu mah. Dior si Oden oge jeung anu sejena. Harita kene oge langsung julungjel narajang ka musuhna. Atuh nama der deui we tarung bebeakan meniragot. Jakkarana harita ngalawan 3 urang. Si Juha, si Keling jeung si Obed. Sedangkan atuh Nyi Mayang harita teh ngalawanan si Oden jeung si Dodeng. Kaayaan di pakarangan eta imah ayeuna mah jadi rame loba adu pating keuleuh anu terang sora pakarang di aradu atawa nu bantrok estuning mata kitu di mata kelinu kadengena. Cantuna heula sakedeung anu keur tararung ayeuna anu boga imah harita teh anu deukeut ka tempat tarung. Imah anu tadi digarong teh nyatana imahna Abah Ihin. Si Oden harita anu wani kaluar ukur cara ricik we bari jeung ngintip tina salah-salah bilik bari jeung ngadeg-deg. Bakat ku sieun meureun samalah dat tatanggana oge anu di imana kawilang deukeut kadinya. Tapi saurang oge anu wani kalaluar ukur nyarampon we bari jeung ngintip. Harita atuh Bapak Ici alias Bapak Kampung teh anu keur laleumpang maju ngulon bari jeung mapai-mapai balumbang harita teh anu ngaliwatan eta kampung keur laleumpang we maju ngulon bari mapai sisi susukan de ongko ngadadak lumpang da sarere oge ngararandeg harita teh ti kajauhan hawar-hawar kadenge aya sorang pating keuleuh pating gorowok jeung pating belentarang pakarang ke Brodak ada lah kedeng euy. Aya naon Pakcik? Aya naon Pakcik? Ke heuh ke. Cicok dengekeun euy ku sadaya ieu. Sora naon tah? Mun saya rame kitu tuh ting keuleuh ting gorowok cek dedengan kuring mah kitu. Cicok. Harita patua alias Pak Ici harita teh ngomong ka baturna anu keur ngajaran tang we tukangeun. Pok atuh salah saurang budak ngora anu ngaranna si Asmad. Nembalan bari jeung leungeunna harita nunjuk ka lebah datangna sora. Apa tuh? Ngopi telepatat anu ting gorowok si tadi teh si ganamat tuh sora anu tarung tuh. Di belah ditu tuh. Bener Mad. Yuk dak. Urang teh angkat yuk. Yuk. Yuk.
nya harita kena oge bring atuh rombongan Pak Ici atau patua kampung jeung batur-baturna arin di teu leumpang rusuhan arek muru ka tempat kajadian tarung. Kocapkeun deui ayeuna anu keur tarung jakarana harita ngalawan 3 urang teh teu burung we atuh ngarasa reueuh paciweuh lantaran pangabisa si Juha jeung si kelingnya kitu Obed oge teu bisa dianggap enteng. Syok atuh harita bedog si Juha ngolebat arek nigas kana beuheung jakarana. Lep sakilat jang jakarana ngalakeun sirahna kitu hiuk bedog si Obed harita kene oge ngarah kana bijurang tapi jang jaka oge atur rikat ngajauhkeun awakna ka luhur hiuk keplos teu barang hakan nya sawatara waktu matungan kitu jeung kitu jakarana teh ukur bisa ngagulak-gilakeun awak kena ka kenca jeung ka katuhu sakapeung sok ngajilepung kaluar ka luhur lantaran bedog si Juha jeung baturna teu eureun-eureun nyacer terus but-but atuh nyerang ka sakujuning awak jang jaka. Modar sia syok atuh harita sok maju sia kabeh oge sia moal mundur kuring madeuleu sok maju kabeh cek jang jakarana harita pikiranana harita geus beak nafsu geus beak kasabaranana anu tarung aliasnya guru harta teh ragot deui bae sarua pada kesitna sarua pada rancingisna kocapkeun atuh Nyimayang Sari alias Nyimayang anu harita keur ngalawanan si Oden jeung si Dodeng harita katempo awakna jujurelatan atuh bari jeung ngabubat babitkeun bedogna dipake naki serangan musuhna tapi da atuh si Oden oge jeung si Dodeng pangabisana mah bisa disebutkeun lumayan nya Nyimayang teh atuh teu burung hese pikeun ngarubuhkeun duanana kocapkeun deui di hiji kasempetan syok bedog si Obed harita nigas beuheung jang jakarana anu harita teh keur ngagulak-gilekeun harita awakna teu gugup hiuk lep pros bedog si Obed harita keneh ngeleweng ngahakan angin sabutkeun kitu jang jaka sakilat atuh malik narajang bedogna harita teh meni nyuruk arek ngancam beuteungna si Obed hiuk puguh atuh si Obed teh mending ngalanyap rengkong sakilat mehna atuh jeung harita mundur tapi sabot keur kitu atuh jakarana atuh teu diantep jeung atuh harita luncat ka hareupeun si Obed bari ngajunkeun bedogna arek dipake narok sirah hiuk atuh bedog jakarana harita datang sorana meuni ngahiung bangbaraan nampo kitu atuh si Obed harita meuni ngarajung barang harita atuh bedog musuh ngalayang gancang pisan ditadah ku bedog hiuk belendrang atuh harita sia goblok sia leungeun aing sajurig setan sia si Obed harita ngagua keruas lantaran leungeunna karasa komper jeung sing sireumeun akibatina bantrokna dua pakarang dina kaayaan kitu mah atuh teu nganyahoan dina gerakan anu kacida pisan cepetna suku katuhu jakarana hate ngalayang ngahancap palipisan si Obed hiuk harita bangkiung harita si Obed babangkiungan awakna ngabangkiung terus awakna dadari degan dina kaayaan kitu atuh jang jakarana teu ngantep sakilat ditimpa ku tonjokan leungeun anu matak mateni leungeun kenca teh hiuk nangel pisan kana bunyut si Obed kowowong si Obed ngowowong jiga teu beda we jiga anjing kadempet buntut bari jeung nungkuk beungeutna kedua leungeun rumpuyuk gebruk si Obed awakna atuh harita namru teu kuat nahan kanyeri tina irung kaluar getih ngaberbei maseuhan kana 2 jam palingeuna nampo kayaan si Obed anu keur dicahcar ku jakarana kitu si Juha jeung si Keling kacida pisan nafsuna sakilat duanana mundur heula ka tukang bus bedog diasupkeun heula kana warangkana terus atuh harita ngudar tambang anu ngagantung dina cangkeng anu geus disadiakeun ti tadina maksudna mah keur ngeurad Nyimayang teh cenah tapi harita mah atuh nya kumaranehna teh dipake we ngeudajang jakarana anu harita jadi musuh satru bubuyutanana jang jakarana cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris ngaguar ieu carita bagian anu ka 52 na teh hilap Mang Dedi ngahaturkeun nuhun oge wilujeng kantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.